Hah, mumpung eueun jalmana euy. Nah, ku aing diusupan lumayan yang beleumeun. Hah? Dulu Panglima, si bos areta keur ngusup. Sampeurkeun atuh yuk. Bos. Bos. Naon tuh anak muda? Panglima, kayak naon aya naon ka dieu maneh? Bos, hayang nyampeurkeun nya Panglima. Bos, aya teh balong saha bos euy? Loba laukna euy. Bos, ieu balong saha? Ngebolong urang atuh, pira ku bolong batur mah mantak aing diusupan ge balong urang. Kayak naon sih nanyakeun wae atuh. Lain jigjig ka mana di? Adi teh nanyakeun we nya Panglima. Duh, loba euy laukna bos. Bos, yeuh, urang ge hayang ngusup bos euy, hayang lauk. Bos, ieu hayang. Heueuh sok karek ngarusup tadi dia diuk tah. Nah, baturan urang, yeuh tempo aing ngusup kieu tingali ya. Yeuh, tempo. Tata euy bos. Atuh beunang euy. Aduh, aing ku masih bos. Heueuh, yeuh anak muda. Tuluikeun ngusupna, urang hayang kacai heula sakeudeung. Siap bos. Ya, tajang si Panglima. Siap Heeh, Panglima. Anak muda, bisa tuh maneh ngusup? Bisa cicing di balo bareng itu. Biar dituan atuh. Aing mah. Sing yeuh. Sok udah. Langsung santok ieu mah yeuh dulu. Strike ieu. Ulah balok nomorna nya. Tah. Euy, can orang euy. Duh. Menang. Menang. Menang euy. Kan urang teh. Atuh. Geuning Geuning saja. Sok buru Panglima eta buka usupna lila. Oke lah yuk, sabar atuh yuk. Saya geus dibuka. Hehe. Anak muda. Urang ngajak jajan heula atuh nya. Heuh nya. Oyana atuh nya. Sok. Mak. Kenaon di dieu, Mak? Ek minum ngusup. Sok di dieu, ek minum ngusup mah tuh urang geus meunang ya. Rek ngusup. Sia. Ita saha ngusup di dia? Kita si bos areta ngusup di dieu, da balong si bos areta. Bos areta kumaha? Ieu teh balong aing di dieu teh kakarek nang melakan kamari da geus diusupan deui geuningan sia teh. Aing mah teh hayang nyaho. Ieu balong aing, kudu digantian. Gelak. Gantian gelak. Lewat. Aing disampeurkeun ka si bos aretana. Emang kelukna teh geuning. Wah, lagi nyantai euy. Bos. Siga nu ngeunah, Bos. Ya iyalah atuh, makanan orang Sunda. Tahu ini apa namanya? Apa eta teh, Bos? Juga nikmat Opak. Opak, Mak. opak. Hei, anak muda, Wah, Bos. bisa tolongin nggak? Ini naikin ke atas. Siap. Naon sih, Mak? Beli GL 28. Yeuh, ieu mah keur menerkeun jaket. Yeuh. Sugan tek mere urang ngahuapan. Soal arek ngahuapan. Bener tuh, cok si anak muda. Wah, urang mah keur ngahadekeun ieu, Mak. Jaket. Duh, ieu kagegel teh nya. Bos. Bisa jaram euy anak muda. Ih, digegel tuh, Mak. Bila-bila teuing ka ditu kitu teuing ka urang teh kenak-kenakan ini. Ada we ugag-ugag sugan teh rek mere urang ngahuapan. Si Emam li GR geus kolot yang dihuapan kudu ngora. Bos, daek itu dihuapan si Mak. Cih, najis teuing aing mah ngahuapan ini mah embung aing mah lamun ngora mah daek urang mah yo. Geuning kalah beuki ngalalede ka aing teh. Aya kumaha teh jeung aing. Dipurilit kan? Nah, jadi kalau ambek kitunya. dulu. Balik ya kan. Balik. Lagi kopak mah diwa modal ieu. Iya, kopak ka urang.